itu tadi Oh. aturan. Gawean mah geus teh hangus ieu teh. Haji ya teh. Nah ini gawe teh kamari teh nita. Cek di tempat juga di situ lulus dianturan. Arunya deka. Jangan meureunnan. Minum-minum wae mah ngopi. Oh geuning aya nu gawe teh deka euy. Kamari teh kita teh ngawaro. Euy syukur Rada-rada heula Kang Ropi. Euy, dah. Lewat ka dieu eureun heula, ngopi heula. Eureun heula ka dieu. Marudun. Saya ngasurah tuh ini baru mau kopi. Ya ngopi heula. Rada-rada heula jeung ngopi yo. Ngaroropi heula istirahat. Kopi ieu teh. Hah? Mau kopi. Oh aya tadi jero kopi tuh di ditu we di tuh. Ai cai panasna. Oh aya eta sok eta we di ditu. Yuk, tadi dinyata. Urang ngopi aya nama yuk ya kopi mah wah aja nih. Ayo udah oge nih. Tapi kopi teh kur hiji. Oh, jang aing mana atunya? Aku eksa ewang. Ari haji kumaha ieu teh ge? Ieu kopi per hiji gawe duaan. Coba caina eueuh. Kudu nyunyuh ku cai naon ge? Atuh geus we eta ojak. Kok kadinya heula nu aya saya aya eta. Maka bina-bina teuing sia mah aing haji mereka. Tahu heula kadinya nya. Oh, jauh wae ka ditu ah. Rumah haji ya kelakuan udud mau dua ge korek-korek na acan kopi bari ku cai tiis. Dasar haji Edan. Pahit. kabina-bina pait tepi. Wah gawe deui urang teh lah urang balik angguran mah. Ayo hayulah, ini Iya, kene mah. balik. Gini eta teh haji teh aya jiga nama di saung. Ah eta euy. Bangun saya mah. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Buat kadi atuh hanyat. Kadi hanyat. Mang Pak Ji, alhamdulillah sehat. Sok atuh di heula tah. Lain teh nasaha teu wau haji teh kakarak ampro bisi aya perlu atau aya naon ka haji aya naon teh kitu sok we bisa ya penting mah perlu lain tadi teh tadi mah haji teh ku haji teh cenah teh aya di bumi dan nuju iya mariksakeun damal di iya di kebon cenah lain dari haji mah nya sok rareuwas kitu ari kadatangan cenah teh bisi aya naon gitu aya penting gitu tah perlu ka haji heuh sok we da mumpung haji di dieu ya aya pepet teh butuh duit rek na jual sawah jugan atuh haji lain sawahna sabaraha are eta teh ini tuh teh 10 are tapi eta hargana euy sabaraha beunang murah henteu ke kamari oge haji teh geus muli di ngadi Bojong Limus kamari mah eta sawahna di mana eta tempatna eta sawahna lain pan sawahna teh sawah teh jeung haji cek teh di ditu teh cenah eta teh nu haji deukeut haji ari kukutu teh mah ari geus sawah tes mah mau bari murah mah meureunna sawahna kitu nya heuh da alhamdulillah haji teh dina waktu ayeuna mah aya masalah gitu mah sok anu jual jae sawah wah dibeli bari murah mah meureunna Bojong Limus teh geus sagunuk meureunnan Pasir Bentang sagunuk Talun Pasir Bentang mah meureunna anu di Bojong Limus mah jeung meureunna mau jadi mah aya da meureunna mah deui sagunuk gitu alhamdulillah lah geus sababaraha gunung haji teh kitu kemuliaan sawah teh aduh mah kumaneh haji ngomong ai kana anu nawarkeun sawah mah ribut
ngadep kitunya. Ngadep. Ikan gawe coba medek yuk. Teteh mayar teh hese. Mayar teh hese. Pahit-pahit. Nawar ke sawah mah yuk. Waktu bayaran mah mulai lunas itu yuk. Nah, ada teteh tarang mayar hese. Pahit-pahit teh. Mayar teh. Duh, aing bagian haji oret euy. Dekah. Saprada banget ari kieu teh euy. Aing mah euy. Baiklah, coba anu lain mah. Assalamualaikum. Salam. Berasa kah? Keluar. Bapak ngalingin Pasti mau deh haji teh. Pak Haji Malaysia mayar. Antes. Kalau dia boleh dibayar, mau aja teh. Lain dia teh bom. Rata-rata bisa sehari nyusul ka haji aya naon? Biasa pan ayeuna teh poe Jumaah rek nagihan kematian. Geninganan aya tamu ieu teh. Di mana? Nya eta ieu teh anu nawarkeun sawah ieu teh haji teh. Dan rengse ieu teh karebut tawar juga tadi oge. Teu ieu teh tinggal hayang sabaraha ieu teh jadina sawah teh ieu teh coba tukang hayang sabaraha ieu teh sawah teh. Hargana sakewe ji ayeuna mah 5 juta sare. Paling meureun 10 are. Euy itu teh mah asa kamahalan dah haji mah euy. Kieu we lah ieu haji mah. Kira-kirana eta kumaha tah lamun samat 4 juta. Ku haji dibayar aya 4 juta mah kembae kabeh. Gitu dibikeun mulai teh 4 juta. Alhamdulillah euy bom di ditu geus namahan deui haji teh meureun sawah teh. Jadi hampir geus sampai 5 bulan ayeuna teh sawah teh. Iwa meureun talun, gua di muning mah da geus diurut itu teh. Tadi naik dipake meuli doma ku haji teh duit teh da aing nawarkeun teh mah regoteun heula we. Kana pakaya ame rada meber kitu penghasilan teh. Haji aing kana anak we ai ieu iuran geus 3 minggu. Can dibayar. Aing mah euy. Aing ieu teh ji, ek dibayar moal ieu teh. Da batur mah geus ngareusian tinggal haji hungkul. Nah, kitu-kitu wae. Da haji mah atuh lega. Urusan babayaran kitu mah kengke dibayar ku haji ge berenang dudung ladang loba. Ladang sereh oge mah pira haji mah. Kewe nu kitu mah. Ieu teh haji teh geus 3 minggu can mayar. Meni asa ku kabina-bina teuing ari haji teh. Nah kumaha ieu teh haji teh? Kitu we kalakuan da aing mah dah barina oge kasanggeut aing mayar teh lah. Lebar aing. Oh dibayar ku aing ge. Nanti ka teu percaya teh ka aing teh. Kan teu itu aing teh luyuh layah bana ge loba aing mah. Sama teu percaya teuing ka aing teh. Kasabutna iraha atuh ieu teh mayar teh ji. Da batur ge marayar henteu diwilah-wilah ieu teh. Nah haji asa ku kumed-kumed teuing. Iraha. Engke we sore dibayar ku aing. Moal sulaya eta teh. Moal atuh bom. Oke, mun sulaya ge dilaporkeun ka Punuh. Pohor ieu teh euy. Ulang balik nampun ka haji. Kan duitna. Tak ada tinggalin gitu. Lohor ya tidak kita lihat hangus. Itu sekalian ratu anu aya mah hayang duit dibayar ayeuna. Mor, nangos lohor ya teh nya. Da haji masa tengareung lohor ya teh. Ari haji ban bonge. Ayeuna teh kuy teh geus lohor. Cara kena nyaritakeun bahana buat jongjon. Oh lain atuh ari duit mah atuh
Kewe itu sore. Nah, itu kai mawe sore teh angguit mah. Gitu. Itu tuh bukan yang udut kumaha. Oh, ka ditu we unyak anyuk heula. Unyak anyuk heula we udut mah. Tapi mas layar di sore aya Moal haji mana eta ka haji teh kata percaya. bisi ya mah. Moal dibayar ke sore. Nah, Udah kan kemarin jadi bayar salah we. Kita gawe teh. oh da aing teh pagawean deui teh. Daripada gawe sugan we mayar aya mah ecrek muka mah mah aing kieu dah. Hajina Ayo kita mah dia atuh rek balik we. Nomor nang teang ka imah. Ya. Balik lah. Wah, kayak gitu atuh balik atuh kitu mah ngeureuyeuh ah. Ayo atuh ah ngeureuyeuh. Ayo. Anak atuh rek balik mah mah tah heula udut sabatang mah. Heuh jang engke. Jeung itu tuh jang engke. Ngeureuyeuhnya. Begitu we tuh nya. Heuh juga sing saralamat dari tujuh. Hampura nya hajinya. Hampura. Kang, nya akang kakarek ngamprokan ka haji. Lumayan abi mah. Lumayan pisan. Nya akang teu apal. Oh teteh haji teh ieu rada kieu. Kana bayaran ge hese. Tadi geuninganan akang nagih. Mun sulit kitu. Eta nu gawe nagih eta bayaran meuni hese umat. Udah. Terang gitu. Itu mah kurang ngeureuyeuh. Ayo. Maca ieu teh ngocor-ngocor euy. Nu batur aya ngalocor ieu teh. Erek ngocor kumaha mayarna ge embung. Apa teu bayar ning beunghar, maya mayar nu kayak koret. Eueuh nu beungar, eueuh nu miskin, da cai nepi ka dieu teh make modal, pokona mah kudu dibayar. Ah, moal. Nah, make moal dibayar. Haji koret itu mayar. Keun bayar di koret mah. Ngomong ah dasar. Keun bayar mun bayar mah, wae dirabut itu kan oge. Oh, kitu teuing anjing. Gara haji ieu masyarakatnya jadi armu bayar pam. Ini bagian. Bang Ajo, ka mana? Erek ka haji kadinya da armu bayar gitu ge gara-gara haji jadi kabeh teh masyarakat armu bayar cai. Oh ieu gendek oge kematian, haji teh mayar. Nah, koret-koret teh eta haji teh di mana eta haji ayeuna? Oh, berarti kurang ya kayu itu tadi kita kayu. Ayo, urang teh. Ayo. Ye. Ye. Wah, aduh, ieu mah euy bangun dari kanan emeh, urang teh kanan emeh atuh. Ayo tuh. Ya, haji mah banda loba tapi koret. Heeh nya eta bener. Eta nagihan naon? Kematian. Astagfirullahaladzim, hari haji koret sok tingali sawah di mana-mana embe loba tapi koret cai oge mung mere gara-gara haji masyarakatnya mung mayar. Oh eta teh. Ye 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 ye. Bae naik aya naon ieu teh haji. Itu kieu gara-gara haji masyarakatnya jadi mung mayar cai. Haji teh kurang kumaha embe loba sawah di mana-mana tapi masyarakatnya cenah gara-gara haji anu beungar ge haji jadi mungeun mayar gara-gara cai mung mayar gara-gara haji. Orang di mah we ngawakung namanya di dieu teu pantes di dieu mah. Di mah. Ngam. Ayo kai mah di mah. Di mah ngawakung ayo. Ayo di dari
Oh, sok ka Dario. Dario. Hari haji sore betul dina diharap ai urang di dina diharap ai mane mendekor nya eta gua kasopanan ku pernah teuing koret teh nya Lain itu sabenerna aya naon itu wajok. ieu teh ji erek masalah cai dan masyarakat teh gara-gara haji jadi mau bayar da jelema nu beunghar ge cenah haji mau bayar jadi armungan masyarakat teh hayeuna teh mau bayar gitu. Nah, maka disangkut pautkeun ka haji. Teu hayang haji mah kudu mayar sagarupa. Naon atuh bantuan haji mah teu meunang. Sagarupa haji mah mun batur dibaragi ge teu meunang haji mah. Da boga bana ge tuh nu bieu eta mah da menang iti kuring haji. Sawah nu di ditu menang haji. Tuluy meureunang menang haji teu hayang kudu make mayar sagarupa. Secara diberi bantuan haji mah. Ari meunang teu meunang di ieu mah teu meunang dibayar mah bayar dicabut we pamna oge. Heeh, urang laporkeun lah ka punuh ayeuna mah. Ayo di mana puluh ayeuna? Bukan we urang istirahat teang itu tuh aya budak geuning sadang urang teang. Hek lah kitu mah nya haji pait mah. Heeh lah. Dam. Euy, tadi lah. Naon? Lain pameangkeun punuh ka itu ka imah nah. Hek. Heuh ayeuna jeung. Masuk dengan hari nu aya ka dieu. Alhamdulillah teu aya. Aya naon teh majok. Asa ngaruas teuing make dikudu ditetang sagarupa. Ieu nya teh nu masyarakat di dieu teh jadi mau mayar. Gara-gara haji mau mayar. Heuh pam tagihan pam itu geus 2 bulan haji teh nunggak gitu. Oh, ieu naon deui ngomong make ngomong ku sagarupa. Pan ieu teh di KRT ieu teh aya kematian saminggu sakali. Tah ai batur mah geus malayan ai haji mah 3 minggu can mayar ieu teh. Ngaguguluan teh cereuk ge kitu carana. Nya eta mata mage punuh ge teh hayang dibereskeun. Assalamualaikum. Ieu rek aya naon deui ieu ka haji. Tadi gawe can dibayar, tadi isuk. Karunya atuh haji eta teh nu gawe meureun butuheun mata ka dieu oge geura bayar buru-buru. Nah, atuh cek da kakarek oge tadi atuh gawe teh engke we atuh da ku haji ge dibayar. Mun ribut ye mah kana babayaran teh. Atuh bayar ji, karunya nu gawe sapoe moket ayeuna minta bayaran butuheun sarulah hese. Haji mah ibana loba. Sawah meureun sawah sagarupa ai kena babayaran hese. Jeung ngadeui ieu teh meunang anu nagih teh tapi ka manggil kuring teh lantaran haji ngabarubahkeun kana saware. Ulah ngaluluanan teh cereug ji. Air batur tepika teu malayar kamatian tepika cai oge kan anu dibutuhkeun pisan meureun naon eta cai teh. Cai teh meureunna nu sangat dibutuhkeun ku masyarakat teh aya haji anu beunghar oge mung bayar nya pantes batur mung bayar oge. Erek kumaha coba haji kalakuan kitu ngaguguluanan teh cereug bayar. Lain lu ari haji mah masalah teu daek babayaran teh lain guna naon. Sok we atuh anu kahiji ayeuna haji jadi bere bantuan haji mah naon deui heuh sagarupa haji mah tara menang bantuan es teu menang iti kuri we haji teh menang sagarupa oge mata kunaon haji mah diajak pasti teu daek haji mah sagarupa teu daek bae haji ngaguguluanan heuh da teu ka hati haji mah rarangeup dewe itu teu baleg haji mah ai carana kieu mah haji mah teu baleg ngaguguluanan teu ceureuh teteh sarua jeung mamatahan ka batur nyontohan ka batur jelema beunghar mung babayaran naon alakana misalkan ayeuna teu meunang bantuan loba keneh anu can kabere bantuan teh ji ukur kahangan haji bungkul loba
kudu nempok atuh kan leutik pan haji pameureunnan jelema aya. nya Lain kumaha ayeuna bantuan masih kena hayang. Cing nali pasangan atuh cing beuneu nah kudu tegablek. nu jelema kieu mah karakter kieu mah haji kieu. Jadi intina mah pokona mah koret haji kieu mah. Urang anu urang bukan kakulakon. Keyo. Hayu atuh. Haji, ayo. Keyo.